Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Poe Minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh geus bral ka pajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna. Ari daratang, batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler. Tuluy bae kajarero guha, tapi layon Gusti Yesus teu aya. Sabot keur ting haruleng, deukeut ka maranehanana ujug-ujug aya anu ngaradeg duaan, anggoanana gumebiar cahayaan. Awahing ku sarieun, maranehanana mani sarujud, ari anu duaan teang ngalahir kieu. Kunaon anu hirup di teang ka enggon anu paraeh? Anjeunna geus henteu di dieu, geus tanghi. Sing inget kana pilahirna ka maraneh basa di Galilea anu kieu. Putra manusia teh kudu diserenkeun ka jelema-jelema doraka, disalib, dina katilu poena bakal hirup deui. Eta wanita-wanita teh terus aringeteun yen bener Yesus geus ngalahir kitu. Tuluy marulang popoyan ka murid-murid anu 11 jeung kanu sejena deui. Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus, jeung wanita-wanita sejena deui. Tapi carita anana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain. Ngan ari Petrus mah terus lumpat muru ka pajaratan. Ari nempo ka jero pajaratan nganingal boeh bae ngalumbruk. Tuluy mulang semu teu ngarti bet aya kajadian kitu. Dina poe eta keneh aya 2 jelema panganut Yesus keur lalempang ka hiji kampung anu ngaran Emaus, jauhna ti Yerusalem kira-kira 11 kilometer. Lalempangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian. Sabot kitu Yesus sumping terus nyarengan maranehna. Tapi maranehanana teu warawuheun. Yesus mariksa. Keur nyaritakeun naon guntreng bari lempang. Anu duaan ngarandeg pasemona alum. Anu saurang anu ngaran Kleopas malik nanya, "Naha mung Bapa bae urang asing di Yerusalem teh? Henteu uninga kana kajadian anyar-anyar ieu. Perkara naon?" Pamariksana, "Perkawis Yesus urang Nasaret tea." Jawabna, "Anjeunna teh nabi. Sagala pilahir sareng dadamelanana sarwa kawasa. Hal eta diangken ku jalmi-jalmi sareng ku Allah. Nanging ku para imam kapala sareng ku para pamimpin urang diserenkeun kana hukum pati pupus disalib. Padahal nya anjeunna pisan anu diarep-arepi asaeun ngabebaskeun bangsa Israel teh. Katambih-tambih ayeuna saparantos katilu dinten ieu tisamet kajadianana. Aya wartos ti sawatara wanita urang kacida ngagetkeunana. Eta wanita-wanita teh ngalayad ka pajaratan, ari dongkap layon teh geuning teu aya. Warangsulna teras nyarioskeun yen naringal malaikat anu ngawartoskeun yen anjeunna hirup. Lajeng ku rerencangan disidikeun ka pajaratan, leres cocog sakumaha wartos. Nanging ari anjeunna mah teu aya katingal di dinya. Lahiran Yesus. Ari maraneh ku baralet. Seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh. Ari Kristus teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamuliaanana. Tidinya aranjeunna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina kitab suci hal salirana. Ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deukeut ka kampung anu dijugjug, Yesus nyemukeun anu rek lajeng. Tapi ku maranehna diandeg pokna. Sae ngarareb bae di simkuring, parantos burit, parantos reup-reupan.
Anjeunna terus sindang ka maranehna. Waktu tuang jeung maranehna, anjeunna nyandak roti, muji syukur, terus nyemplekan roti diasongkeun ka maranehna. Geus kitu kakarapanon maranehna teges. Warawuheun deui ka anjeunna, tapi anjeunna terus ngaleungit. Ceuk maranehna, paingan tadi waktu anjeunna ngalahir jeung nerangkeun kitab suci, hate urang mani asa ajol-ajolan. Tidinya harita keneh maranehna baralik deui ka Yerusalem. Di Yerusalem nyampak murid-murid anu 11 geus kumpul jeung nu sejen-sejena deui keur nyarita kieu. Gusti teh nya geus tanghi, geus nembongan ka Simon. Geus kitu anu ti Emaus teh nyaritakeun papanggihanana di jalan, jeung peta anjeunna waktu nyemplekan roti nepi ka maranehanana warawuheun deui ka anjeunna. Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu, jeleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan, pok ngalahir. Bagea. Atuh kacida maranehanana sarieunana, panyangkana jurig. Tapi anjeunna ngalahir deui. Kunaon sarieun? Kunaon hate maraneh cangcaya? Tenjo ieu leungeun jeung suku kami, teges-teges, ieu teh kami. Rampa, tangtu karasa. Da jurig mah henteu dagingan, henteu tulangan, teu kawas kami. Bari ngalahir kitu anjeunna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna can palarcaya keneh, tapi kacida baru ngaheunana pacampur jeung heran. Kusabab kitu anjeunna tuluy mariksa. Maraneh boga dahareun di dieu? Ku maranehanana dihaturanan goreng lauk sakeureut. Tuluy ku anjeunna dituang di hareupeun maranehna. Anjeunna ngalahir deui. Hal-hal ieu bareto ku kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang rerejengan keneh. Ceuk kami harita. Sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab hukum Musa, dina kitab nabi-nabi, jeung dina kitab Jabur, kudu kajadian. Tidinya anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana kitab suci. Saurna deui, geus dituliskeun kieu. Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna 3 poe ti sanggeusna. Jeung kalawan jenengan anjeunna, warta hal pertobatan jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa mimiti ti Yerusalem. Maraneh saksina tina eta sagala kajadian. Kami pribadi ka maraneh bakal maparin hal anu geus dijangjikeun ku Rama kami. Tapi memeh eta maraneh kudu ngadago heula di Yerusalem, nepi ka mangsa maraneh geus diliputan ku kakawasaan ti sawarga. Tidinya maranehna ku Yesus dicanda kaluar ti jero kota, jauhna nepi ka Betania. Didinya anjeunna ngangkat panangan duanana ngaberkahan ka maranehna. Sabot keur ngaberkahan, anjeunna beuki misah tuluy diangkat ka sawarga. Bruk maranehanana sarujud ngahormat tuluy marulang ka Yerusalem, hatena mudal ku kabungah. Saterusna sapopoena araya di bait Allah maruji syukur ka Allah. Sakitu dawuhan Gusti Allah.